Kariuhan isuk-isuk ngahuapan budak nu arek sakola. Tapi di dieu teh urang make muga heula kulkas arek masak kamari teh pan urang teh meuli cuwe 20.000 teh 4 siki tuh lumayan we bararada geuda di tukang sayur mah moal beunang menang 4 teh wah kudu menang 2 siki mah. Dipisahkeun tina cangkangna heuy teh dibawa ka cai arek dikumah heula jaba bae di arek dipiceunan si podol-podolna teh da sok pararait geuning barudak masok teh bareukieuan lamun aya podolna teh da sok pait cenah. Pokona mah urang kumahnya sing bersih ieu teh si cuena teh tangis dikumah mah urang bawa deui kana meja kompor heueuh ayeuna mah rek asupkeun heula ieu si katelna kana luhureun kompor tuh make bumbu samara nu di menang ngulek we menang blender nu babari. Bumbuna mah urang asupkeun oge ieu si cuena heueuh urang auran cengek pokona mah ngarah mantul biasa we penyedap bumbu mecin uyah gula nu karitu mah urang asupkeun tah geus urang tutupkeun ngarah meresap kana cuena tadi kira-kira geus arek asak mah urang asahan pake teh geus pedo mantap urang wadahan we tadi degetnya urang teh arek ngasakan deui si cuena teh da dibagi 2 tadi nu ayeuna mangan saeutik jeung si nyimun ek dibening. Teu lamun cuek dikieukeun teh si nyimun mah ih geura daharna teh bebelewekan tapi beda deui lamun dihijikeun jeung sangu kitu nya misalkan teh maksudna teh dinyieunkeun bubur kitu nya make cuek sok teu pati daekeun tapi kieu mah resepeun si cuena ge teu lila geus asak geuningan njaba tadi geus diasahan geus mantul da geus disamaraan tuluy we urang eurihkeun kana wadah heueuh nyaeta geus sagala asak mah buru-buru urang teh ngahuapan nyokotlah sangu kana mijikom. Aceuna unggal isuk teh kudu dihuapan budak atuh moal bisaeun dahar lain teu bisaeun mah bisaeun ngan urang teh lamun ngahuapan budak teh pan si nyimun oge sok kahuapan jadi rewog daharna. Beda deui lamun dahar sorangan teh ieu si nyimun oge sok nurutan mawah alas jeung tara bener geuning daharna teh kalah sok remeh kalah sok pinah-pinah diukna teh di ditu cro di dieu kantun ka ngaur-ngaur sangu tadi dege si nyimun mah sebenarnya mah geus hudangan jeung bapana ieu teh keur ogoh ka bapana ting kunaon si nyimun masuk datang-datangan aya ogoh ka bapana aya ogoh ka indung apan bapana teh dahar bari dihuapan da bapana mah cenah hayang anu bening nah hayang nu nyimun bangun ngeunah bangun seger ceking teh hege atuh baba ceking tapi bari huapan si nyimun tah bari dihuapan cuman teh ka video cek bapana teh mung cenah mah tong di video cenah beres daharna heuh barudak burukeun nya ayeuna mah geura siap-siap tuh tinggal di luar ge meuni kabut meuni tariris da mun teraskeun mung biji-biji acan teu tiris tadi dia oge barudak teh di saparatu nya heuh geus siap da ngomong-ngomong ieu teh video poe Jumaah geuningan seperti biasa tadi di teh si liki urang oge geus salam ka urang dari irit gawe barudak ge geus biasa we salam heula ka indung kalanceuk. Si nyimun mah seperti biasa we nempokeun lanceuk nu ek berangkat teu tayohna mameh lagi hayang meureun naik motornya engke nyimun geus gede mah hegay naik motor ku babah dianterkeun sakola. Si tetehna jeung si bibina geus naik kana motor mah teu hilapnya urang dadah-dadahan heula urang sarang heong berangkat tadi dieu mah si nyimun mah seperti biasa tuh dadah bari nempokeun lanceuk nah we ngiplik siga kicau mania.